Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haduran alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat, mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangdayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Tarungna Dua Jawara. Karangan Bapak S. Sukandar nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu leupat hanca anu waktos katunda teh dugi ka ngaran-ngaran umi banda wanda haderupa tur dina tata titik tindak tanduk taya campadeun itu deui basa-basina teu weleh handap asor bari ngebrehkeun pamulu nu amis budi kaharti upama Muharram ujug-ujug loba kawawuhanana di Gunung Leutik atawa di Paledang teh. Ugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajeungna sok marangga kasadayana. Tapi nya kitu manehna henteu satarabasna ngakukeun urang magung bakuna mah bisi ka emper-emper ka paar nasik lantaran manehna oge geus bisa nganyahokeun dina hal ihwalna nu jadi bapa aya patula patalina jeung paar nasik ngan alusna teh ari paar nasik mah teu apaleun yen manehna teh anakna Haji Saban. Da eta we sakaliun pasarandog di tengah jalan hare-hare teu barang pirosea paling-paling ukur ngarindat kawantu pasarandog dea. Tapi ari Muharram mah saeutik oge teu panglingeun masih apal keneh. Najan kitu manehna tara ngebrehkeun bubuden picurigaeun lantaran geus cukup diipat-ipatan ku Pak Haji Sabana jeung Bu Haji Rahma kudu bisa nyingkahan pipaseaeun. Aduh nu aya patalina jeung paar nasik Muharram mah teu meunang pipilueun kajaba upama nu jadi bapa geus teu sanggup nyang hareupanana eta mah sejen perkara memang sawajibna nu jadi anak bebela kakolot. Tapi najan kitu ulah leupas tina itungan katut ijiran artina ulah kalangsu nu samata-mata rek ngumbar nafsu malulu. Sakumaha biasana umumna para jajaka nu keur sumedengna dina mangsa kitu tara leupas tina rasa asihna birahi. Nya kitu deui Muharram malah ki ohim pisan sajaroni ngaprak kaditu kadieu teh bari aya maksud nu mandiri sugan bae papanggih jeung nu herang-herang anu cop jeung lelembutan hatena. Dumakan teh mitra Muharram mah ujug-ujug manggih mojang lenjang nu sok mindeng kapanggih di kampung Gunung Leutik. Mimiti nama panggih di Curug Cirasea ukur silih reret biasa polahna bujang jeung lanjang nu mimiti menter beger najan cop oge jeung lelembutan minangka wawawuhanana teh ukur ngagunakeun gilerna panon nu ditungtungan ku reret deui. Isukna kabeneran papanggih deui
Dagdagan ayeuna mah Muharram ngajak ikut bari unggul. Nyi Mojang males, najan semu-semu nu disumputkeun sakilat ngalius tungkul, tapi panonna mah maledogeun reret keletna. Kakaraku sakitu oge pikeun Muharram mah geus matak guliga hate, yakin yen dirina henteu no gencang. Atuh, dina amprokna nu katilu kalian geus teu regag rumegag deui, ok bae ku Muharram ditanya. Kitu tah mimitina mah, nu akhirna terus bae dalit, malah geus silih nganyahokeun ngaran sagala. Atuh saterusna, tembong ayeuna mah mindeng reurejengan paduduaan, tumerapna kaki Ohim, jadi jiga nu kaluli-luli, lantaran ayeuna mah manehna jadi cunggelik sorangan. Saperti harita, Ohim mah keur ngajanteng bae nyorangan bari neuteup curug Cirasea anu ngaguru. Sedengkeun Muharram mah jeung Nyiwati nu kiwari geus jadi bebeureuh maneh, keur uplek we gantengkeun tatali asih. Jeuk atah ya, si Unen ngagurinjal gabrug manehna ngarontok, maksudna rek newak suku. Tapi tumerapna kaki Ohim nu tingkat pangabisana memang lain jore-jore, manehna ngan ukur ngajorelat nyingcet. Heat, cedak, dampal sukuna tuluy nyayang kana kekemplong. Yeah! Si Unen ngagerung bari kaayaan badana, gogolepakan teu beda ti baligo murag. Kumaha cenah kalakuan Gisilah teh? Mimitan nyungkur kawas begu kadua kalian ngadon lalangkarakan kawas nu metarang. Ari ayeuna aya make gogolepakan kawas gogorentelan kunyuk rawun. Ku ngalobakeun teuing pamolah geuning Gisilah mah. Pok-pokanana Ki Ohim kalah matak ting celetit kana ati. Mangkaning nyaritana bari jeung haha hehe sagala, nambah-nambah beurihna hate teu beda tinu digerihan ku hinis. Da eta we tumerapna ka si Uhen, ayeuna mah geus teu bisa ngomong deui. Ukur renghap bari rambai ku Cipanon, anu antukna mah ngan hing bae manehna ciri geus poho di kalalakian. Kaharti kituna teh, lantaran ambek nyedek tanaga midek, nafsu kapegung amarah teu bisa budal. Da puguh tingkat pangabisana nu jadi lawan teh jauh aya dina saluhureunana. Mana pantes manehna nepi ka ngawiwiw oge kawas budak. Sarta geus teu ngalobakeun deui pamolah, becir bae manehna lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Naha atuh ari gok teh pasarandog jeung paarnasik, atuh pok bae manehna ngadoni cenah Nyiwati keur digaranggu ku lalaki duaan di deukeut curug Cirasea. Horeng si mana horeng, paarnasik teh bapana Nyiwati, kasebut musuh gerotna Pak Haji Sabana nyaeta bapana Muharram, ngaran-ngaran ka anak kadeudeuh nungan hiji-hijina. Paarnasik geus teu ngalobakeun deui tatanya, bersat bae manehna muru ka palebah curug Cirasea. Breh, nu pangheulana katempo Ki Ohim, lantaran manehna geus misah deui tinu duaan. Maksud teh bisi matak ngaganggu kanu keur nepungkeun tatali asih. Montong ngaganggu anak aing, kurang ajar, paarnasik nyorowo, lantaran geus teu sangkaanana
Tangtu ieu teh di antara na nu ngaganggu anakna teh. Ugu we tumerapna kaki Ohim lain deui ngaranjugna. Ari gilok teh Malik tetela aya nu keur nyuruntul ka palebah manehanana. Gelanan po. Ki Ohim bari ngagentak cingkrak. Dumeh kabireungeuh nu nyampak teh geus ngagempurkeun peureup-na. Montong nya capek sia. Naon bakuna ngaganggu ka anak aing teh? Hah? Parna sik nafsuna beuki ka udal. Dumeh gempuran peureup-na ngeplos poos. Nu satuluyna manehna muncereng bari kakarot. Kumaha cenah disebut teh? Ongkoh nyarek ngomong ongkoh nanyakeun. Kumaha ngajawabna tuh? Ki Ohim bari ngahehe. Sarta geus teug bae dina hatena. Nu disebut anakna teh tangtu budak ngora nu tadi intip-intipan teh. Alah, montong kalaka cecengiran sia. Dikumahakeun leuleuh anak aing teh. Parna sik bari luak liuk nempuan petalakuna teu sabar. Eta teh anak siapa? Dikekasek we dabongan jabilusna keur. Ki Ohim nembalanana teh sangeunahna pisan. Kumaha dikekasek? Dedengnya teh sugan hayang dipodaran ku aing ha? Parna sik teu bisa nahan amarahna. Sabrut bae manehna ngegempurkeun deui peureup-na. Ieu mah kulo teh kudu diwaras sugan. Ohim bari ngagentak tepok sarta langsung nejehkeun dampal sukuna kana bincurang lawan. Waduh, jada sia. Parna sik ngagero bari ngejere teh. Hiuk dampal sukuna nu sabelah deui rek najong sirah. Poro kaya Ki Ohim geus ngagurinjal hudang. Atuh barang suku Pak Arnasik nyolonong ka hareup teh. Ampun deui ngan krawak bae dirawel cecekolanana. Durug-dug disurungkeun ka tukang bari puhu ping-pingna diteunggeu ku teunggelan kedet. Pak Arnasik kapaksa ngagero deui. Tapi bari rikat ngajaul ka tukang. Sieun dipindo deui meureum. Nah make ngejat ki sepuh. Ki Ohim ngahehe mapanas anu jadi lawan. Sedengkeun ari Nyiwati mitra di barang breh mireungeuh nu jadi bapa ngegentak manehna nguliwed ka tukangeun tangkal muncang nyumputkeun badana. Lain deui ngarasa paurna. Sieun diambek. Da buktina ujug-ujug derbae gening kaki Ohim ngumbar nafsu. Muharam ge atuh kacida reuasna. Sidik anu ngarong heap teh Pak Arnasik nu kacida ngamumusuhna kanu jadi bapana. Ngagentak manehna oge nguliwed nuturkeun Nyiwati. Bari bingung mah nataku. Kumaha kudu nyang hareupanana. Sarta ari sangkaanana mah teu beda ti Ki Ohim. Moal salah deui Pak Arnasik teh bapana jajaka anu tadi. Tapi jadi leuwih-leuwih ngaranjugna. Sanggeus diharewosan ku Nyiwati, cenah Pak Arnasik teh bapana pituin. Aduh, gila kak. Orang Pak Arnasik teh bapana Nyiwati. Lang siang, kaya kieu mah. Wal bisa terus kalaksanakeun. Muharom ngagerentes di jero hatena. Bari ret ku manehna direret patelakna Pak Arnasik jeung Ki Ohim teh kalah ka beuki ragol. Pati nu bilih kumaha onam. Saya enggal we gera mulih. Muharom ngasongkeun alesan. Nyarita kitu sote supaya Nyiwati gancang nyingkah. Lantaran aya karepna rek ngabantuan Ki Ohim. Tapi kapaksa kudu bari demi tibongohna supaya ulah kanyahoan rupa beungeutna. Alusna Nyiwati teh mitra ngagugu
Da memang nya manehna oge kacida sieunana kaperego kudu jadi bapa. Geus teu ngalobakeun deui tatanya, blecet bae Nyiwati nyingkah tidinya. Dibelaan ku kurusukan ngagunakeun jalan torobosan. Sanggeus Nyiwati karuhan eueuh mah katayep bae Muharram ngadeuketan bari sasalingkeran nu maksudna rek ngadodoho. Kapaksa kudu ngalakukeun curang, terang-terangan mah teu kolu nyogrogkeun beungeut. Goreng-goreng oge apana eta teh pimitohaeun. Ari rek diantep hariwang ku nasibna Ki Ohim, kalah kumaha oge paarna sik teh lain pitandingeunana. Harita oge barang geus rada deukeut, ari gebut Ki Ohim ti beubeut ragrag nadiuk. Sedengkeun paarna sik rikat ngajengkatkeun sukuna rek ngajejeg sirah. Mireungeuh kitu komo plesat bae Muharram nyampeg. Cedak teu antaparah deui paarna sik dipepeg tak-takna ti tukang. Aduh! Paarna sik ngegero bari badana ngoleab ka hari. Rek ngarumpak awak Ki Ohim. Tapi Ki Ohim cukup ringes. Ngegentak manehna mapag gugerakan santok bogo. Cedud! Tunggu benang teh meneran kana kantong Semar. Napisan nu cadu dicabak nu lain cabakeunana. Tubut! Jadud gahot teh nepi ka ngoceak. Badana ngajengkeng, panona ngaburileng mulan ka luhur. Rumpuyuk bae paarna sik teu beda ti kapas kabanjur cai bari gegerungan. Geus karuhan kitu mah ngagentak Muharram mere isyarah ngajak lumpat. Sartangan berengbeng bae duanana ngacir ninggaleun ka paarna sik nu masih keneh ngagerungan. Datang ka imah, ok bae Muharram nyaritakeun yen paarna sik teh bapana Nyiwati. Bari terus Muharram ipat-ipatan. Ieu hal teh ulah digeruhkeun ka indung bapana. Nya lumayan Ki Ohim mani molohok ngembang kadu. Bakuna mah salah tina panyangka. Mana horeng kanyataanana mah paarna sik teh bapana Nyiwati. Kasebut pimitohaeunana Muharram. Mun terus jadi mah geus kitu mah deuk bae Ki Ohim dibawa badami. Cenah Nyiwati rek terus ditanyaan. Ngan ari ka Pak Haji jeung Bu Haji mah moal rek disebutkeun anak paarna sik. Ku kitu teh mah garagangan. Lantaran paarna sik jeung Pak Haji sabana teh kacida ngamusuhna. Mitra kaum dangu tumerapna ka Ki Ohim harita geus mata kaget deui bae. Ngarasa helok malah kolot jeung kolot mumusuhan. Nah ai anu jadi anak pada anakna make rek kawin sagala. Kumaha bakal pijadieunana? Teu nanaon ceuk Muharram. Sugan we ku jalan ieu teh bisa matak ngadatangkeun karukunan pikeun pinak bapana jeung paarna sik. Dina poe isukna kencling bae Muharram ngadatangan deui ka Curug Cirasea nyorangan lantaran maksudna rek ngabadamian Nyiwati. Ongkoh deui mawa Ki Ohim mah bisi pasarandog jeung paarna sik. Matak ngulampreng ka Curug Cirasea kawasna bae dicaram ku kolotna. Ngan waktu di teang isukna deui Nyiwati geus nyampak teu talangke deui. Deuk bae Nyiwati dibawa ngadongeng. Pokona mah Muharram teh nerangkeun
manehna wakca balaka yen pa anakna Pak Haji Sabana ti Magung. Terkatineng ngabudalkeun eusining hate duaan dari yukna handapeun tangkal waru nu ngaroyom kawalungan anu kawilang cukup oge bararuni mata ka giridi ku jalma-jalma. Janten terlebihnya manah enung ka Kang Aam teh muharam ngagentak nempas menta kayakinan jungjunan make ngaranjug sagala kawan tu manehna oge geus nyahoeun yen Pak Haji Sabana teh musuh bapana. Ukituna kaharti upama bubudena harita uyug-uyug ngariug alum teh kasawang antara manehna jeung Muharom teh geuning aya hahalang mangrupa jurang tresna anu kacida lungkawingna. Tapi kituna teh teu lila bray bae bubudena marah mai deui bari pek nyarita matak ngagedean hate sang panutan. Janten pamandangan Kang Aam sanaos laras sepuh Kang Aam sareng sepuh Wati teu sae oge namung urang mah ulah kabawakeun. Wati nyaritana teh daria naker bari ngareret deet ka Muharom nu aya di gigireunana. Janten terobihnya manah enung ka Kang Aam teh Muharom ngagentak nempas minta kayakinan jungjunan. Muhun Kang Aam margi Wati tos janji dina ati yen sejamanutan saumur-umur ka Kang Aam. Wati luk tungkul aduh nuhun aduh nung Muharom teu sirikna ngarangkul bakating teu kaampeuh ku kabunga. Mung kumaha carana atuh Kang Aam? Da upami aranjeunna aruningaeun mah tangtosna oge moal ngarujukan. Akhirna Nyi Wati ngumahakeun gampil perkawis eta mah. Wayahna urang teh kedah ngabohong kanu janten sepuh. Tah engke upami Pak Arnasik naroskeun Kang Aam anak saha-sahana. Wati ulah disebutkeun putra Pak Haji Sabana. Atuh Kang Aam oge nya kitu keneh. Wati teh moal disebatkeun putrana Pak Arnasik kahartos Muharom mimiti ngatur siasat. Dupi Wati. Nyi Wati gentak nanya. Tah Wati mah ku Kang Aam teh bade disebatkeun putrana Pak Samsi ti Calengka. Beres sanes. Muharom bari nyereng. Mugi-mugi we atuh sing lungsur angsar namung Kang Aam. Wati mah keukeuh we ngaraos hariwang engke dina prungna panginten tangtos baris kabuka. Teu kedah hariwang. Kumaha Kang Aam we? Muharom ngagean hate. Kumaha waktos mangkukna teh henteu dibenduan ku tuang Rama. Muharom kakaran nanyakeun kajadian mangkukna teh. Henteu, mung si Unen we ditampiling ku pun bapa. Nyi Wati bari ngageleunyu. Pamagat nu basa eta teh ya. Sumuhun, margi manehna teh ngadon-ngadoni nu teu kantenan ka pun bapa. Margi waktos pun bapa naroskeun ka Wati disebatkeun we nuju amangan sareng Kang Aam. Atuh, bendu ka Kang Aam. Henteu, malih tadi mah pun bapa talata Kang Aam dilungsur linggih saurna palai tepang. Kitunya nya mangga atuh Muharom haripeun. Sok padahal ari hade mah ujug-ujug deg-degan we. Paur kapeletik dosana dumeh meupeuh ngabongohan. Mangga atuh mengpeung siang keneh. Nyi Wati bari cengkat tina diukna. Bral bae arindit ka Gunung Leutik. Arigok jeung Pak Arnasik
Muharom teh ujug-ujug dihiap-hiap, komo maemeh mah. Nyaeta indungna Nyiwati, manidag-dag deg-deg naker dianjangan teh. Kukitu teh mah, geus meunang katerangan tinu jadi anak, yen ieu jajaka teh bebenena. Cocok doa surup jeung lelembutanan. Upama Nyiwati ngajodo ka Muharom teh. Sarua deui jeung Paarnasik panujueun ka bina-bina. Kukitu teh mah dititenan Wanda katut rupana. Lengkak paripolahna. Pok-pokanana nyarita Muharom teh taya pisan cawadeunana. Malah harita teh pok bae Paarnasik nanyakeun ka Ki Ohim rek menta dihampura cenah lantaran kumanehna geus diambek bebeakan. Sakitu mah kaitung sadrah oge Paarnasik teh tetuluy ngunek-ngunek. Sok padahal kapan ku Ki Ohim teh kungsi disantok kantong Semarna pisan. Kalarasan teu ngiring Kang Ohim mah nuju rarepot ukur kitu dijawabna ku Muharom. Bari hate guligah nu lain di kieuna dume. Dosa manehna teu kanyahoan. Beres roes perkara eta, dek bae Paarnasik maluruh kaayaan Muharom. Bari ditanya naha aya maksud nu mandiri nu matak wawanohan jeung anakna. Teu hese beleke, paralak bae ku Muharom diterangkeun kaayaan dirina. Nyebutkeun anak pawira ti paminggir. Atuh anu ngeunaan hubunganana jeung Nyiwati terus terang di aku. Upama kabiruyungan ku milikna mah Nyiwati teh rek dijieun pibatureun sakasuka sakaduka. Memang geus panuju teh Paarnasik kontan nyaluyuan, malah bari diembohan mindeng gancang-gancang cenah supaya reug-reug. Atuh saenggeusna Muharom mulang ka lemburna, talangke deui tuluy bae bebeja kanu jadi kolot. Cenah geus hayang boga pamajikan. Pilihan mah geus aya, Nyiwati putrana Pasamsi urang Calengka, sarta upama kaidinan sarta kasaluyuan hayang buru-buru cenah. Asana deh mani gurung gusuhna keur aam. Nah geus dititenan bener pisan pi pamajikaneun teh. Kade bisingan ukur ka jurung ku bogoh. Ari kalakuan jeung adat tabeatna teu diperhatikeun. Haji sabana di ujug-ujug ngidinan. Mugi sing perjanten bae Abah. Pibojoeun teh moal dugi ka nguciwakeun, Muharom ngayakinkeun. No bener Ujang, kade bisi kajeblos, mangkaning teu saeutik nu miuni buah ka layar teh. Bu Haji Rahmah nembrong ngebrehkeun ka hariwangna. Mugi sing perjanten mak. Raraosan mah abdi teh asa talitina keur nyeta supados teu nguciwakeun akhirna Muharom keukeuh. Nya ari cara Abah mah moal ngahalang-halang, ari nya mah ku Aam geus dititenan bener-bener nyanyi haji. Pak Haji sabana ngareret ka Bu Haji. Muhun Kang Haji, ongko tos cekap we si Ujang teh boga pamajikan. Seusehanana mah Bu Haji oge ujug-ujugnya tujuan. Gitu gini. Iraha atuh Abah kudu nanya geunana. Saya nama miwarangan we Abah.
kanu sakinten dipercanten ku Abah Muharram satengah nu ngahalangan. Nya teu nanaon kuno sejen oge. Iraha Pak Haji nanya deui. Pageto atuh Abah. Bae. Rek ngajurungan Kang Mardi we. Ongko ahlina manehanana mah biasa sok dipentes makalangan. Gerajung teang. Dihaturanan linggih gitu. Cik Pak Haji sabana ngajurungkeun Muharram neang Pamardi. Anjog ka waktu nu dijanjikeun, embong di kampung Magung aya nu ngabring opatan. Nu tayalian ti Pamardi katut nu duaan deui baturna, sedengkeun nu saurang deui mah Muharram. Nu maksudna rek nanyaan teh. Yohim mah teu milu. Diajakan ge kekepehan mugen. Bang baungeun keneh cenah. Najan bener ge paarna si kitu pok-pokanana. Pikeun ki Ohim mah tetep we paureun keneh. Harita teh mitra nu opatan geus ngaliwatan paledang. Gerendeng bae Muharram nyaritakeun pamagsudan anu sabenerna. Lain reka calengka tapi ka Gunung Leutik. Bari pok bae diterangkeun sabab muasababna. Mimitina mah nu tiluan teh jiga nu ngajenghok tapi teu lila nyeh bae sareuri. Duh, bijaksana oge ujang aam teh. Muga-muga ku jalan ieu pasendatan antara Tuang Rama sareng Baal Rasyid tiasa lubar. Cik Pamardi darianakeun. Ya mugi-mugi we atuh Pak. Sareng engke di ditu ulah lali abdi teh sebatkeun ti paminggir putrana Pawira. Muharram ngelingan. Mung engke dina bregna waliman. Tangdos baris bantrok. Duh, jaga teuing mata riweuhna. Salah saurang batur Pamardi nyaeta Pak Usen ngebrehkeun ka hariwangna. Pamardi gadah tiasa memeresna. Pangpang nama gadah tiasa meruhkeun Pak Arnasik. Margipun bapa mah nanggeuh moal gugi ka Kalangsu. Muharram bari ngereret ka Pamardi. Kasep, gila kusugan Baal Rasyid teh. Dia asal diluyurkeun hatena. Deui Pamardi nyanggupan. Dipake ngobrol mah teu karasa deui. Nyaho-nyaho geus nepi we ka Gunung Leutik. Gunjung-gunjung teh muru ka imahna Pak Arnasik. Teu dicatur kumaha guntrengna. Teu sakumaha lilana ge. Beres we acara nanyaan teh. Malah bari sakalian jeung ditungtungan iraha-iraha na bregna hajat walimahan. Tapi kana wanci nu dipasinikeun ana leugeudeut teh nu seserahan di kampung Magung lain saeutik-eutik jumlahna. Pak Haji Sabana jeung Bu Haji Rahmah pangdeurina ngiringkeun nu babawaan. Nu bangheulana pipanganteneun digondeng ku Pamardi nu kapapancenan pikeun nyerenkeun. Dituturkeun ku gotongan dongdang nu dieusi ku sagala rupaning babawaan pikeun kaperluan hajat. Tukangeunana para wanoja naranggeui baki nu dieusi ku sarupaning papakean pikeun pipanganteneun awewe. Ebreh pasemon Pak Haji Sabana harita estuning gumbirana keur. Parianggeuhanana mah harita teh rek seserahan ka kampung Calengka. Ari reka Calengka teh mitra ngaliwatan heula ka Gunung Leutik. Memang kadinya jalana. Ku kituna
Ti paledang keneh oge Pak Haji geus ati-ati. Artina ngajaga diri, ulah nepi ka bantrok Panenjo jeung Pak Arnasi. Da geus tangtu baris panggih, barang srog ka Gunung Leutik, Pamardi gancang ngoreleng ka tukang, ngabarengan Pak Haji Sabana, sedeng Muharram digondeng ku Pak Usen. Dikenca katuhun jalan jajahan ka Gunung Leutik. Mulalajo mani ngajengjreng. Atuh Pak Haji Sabana oge geus teu wani nyengkatkeun sirahna, tungkul ngelu kawas anu nitenan tincakeun. Nyeta ngaranggangan bisi bantrok Panenjo jeung Pak Arnasi. Begituna teu bisa nitenan waktu aleutan nu seserahan nu ku Pak Usen dibawa mengkol kaburuan imahna Pak Arnasi. Nu kanyataanana harita geus harengheng pikeun narima nu seserahan. Nyaho-nyaho sote rumeh aleutan nu pangheulana geus blas-blus arasu. Atuh Pak Haji Sabana lain deui ngaranjugna. Tetela geuning geus aya di buruanana imah Pak Arnasi. Kumaha ieu teh Pamardi? Iuk pamulu Pak Haji Sabana ngebrehkeun kakaget anu pohara. Teu kedah seueur saul Pak Haji. Mangga bae ulang kalebet. Pamardi rada gugup oge. Mangkelanan kacalengka lain Pak Haji Sabana mugen. Sedengkeun ari Bu Haji harita ukur palahak polohok lantaran taca nyaho bener pernahna imah Pak Arnasi. Ugi perjanten kana kagungan Pangeran nu Maha Kawasa Pak Haji. Mangga urang kalebet, abdi nangkel moal aya nanaon. Pamardi nyaritana darianakeun. Awahingku dipaksa, durug-durug ari rek mundur-mundur kumaha. Najan bari banget teu ngarti, antuk nama geblus bae Pak Haji jeung Bu Haji arasup ka jero di jejeran ku Pamardi katut Pak Usen. Rek naon cenah si Haji Sabana teh make jor-jor ka dieu? Pak Arnasi nu harita keur diuk di patangahan. Ngagerentes di jero hatena bari teu sirikna ngorejat reuas, sedeng panona ngaburileng ka Pak Haji Sabana sarta ret deui ka Bu Haji Rahmah nu teu jauh ngarendeng. Pamardi mitra anu memangna leuwih ti surti kana kaayaan harita ngagentak manehna nangtung ngong biantara jelas namah kawakilan ku Pak Haji Sabana pikeun nyerenkeun panganten lalaki kitu di jojo pondokna mah. Kumaha? Pak Arnasi nyorok bari ngorejat nangtung. Teu sudi leuleuh. Kami mah bebesan anjing si Haji Sabana. Mana orang bebengok nu karitu patu teh tukang teh bungkul. Najis dulu kami mah, najis. Arnasi ngegantawang bari rut-ret ke Pamardi jeung ka Muharram. Nah, da kami oge teu hayang ari kudu bebesan anjing Andika mah Arnasi. Nyana-nyana ka anak Andika mah. Ku kami oge moal diidinan. Haji Sabana oge ngagentak ngorejat nangtung. Atuh ki ohim nu harita teu jauh ti Muharram pipilueun deui nangtung. Anu dimaksud teh bisi Pak Arnasi ngamuk. Manehna anu baris nyang hareupanana. Kelanan. Sabar. Pamardi maju dua lengkah ka hari. Bari rutret kanu keur pada-pada ngumbar amarah. Geus kitu heug Pamardi malih ka Pak Arnasi. Bari pok nyarita lirih
yen upama ieu pertikahan teh henteu jadi, bisa kumaha teuing wiwirangna nu baris karandapan ku pihakna Pak Arnasik. Mangka-mangka para ondangan beunang disebutkeun geus sakitu ngaleuyna. Paduli deuleu, wirang tinggal wirang. Pak Arnasik ngagantawang. Leres kitu dea mah Pak Arnasik. Memang ari kieu nafsu mah tos kumaha behna. Namun nah salira Pak Arnasik bale tega ngarahutan manah tuang putra kekasih. Nah Pak Arnasik bale tega upami tuang putra dugi ka bibilasan jalaran tekiat nandangan wiwirang. Tangtos baris kituna teh Pak Arnasik eukeur mah ngaraos wirang turug-turug bari dipegatkeun tatali asihna sareng anu dipikadeudeuh ku tuang putra Nyiwati. Bawi raos sim kuring mah teu aya lepatna, teu aya awona upama Pak Arnasik kalawan ridho, kalawan ikhlas pasrah kana kakawasaan Pangeran Nu Maha Kawasa, kersa ngorbankeun kapentingan diri pribadi anu samata-mata kanggo kabagjaan tuang putra, beberiheun tuang putra, beberiheun urang teh moal tiasa ari nyonto Kanjeng Nabi Ibrahim anu parantos luas ikhlas ngorbankeun kadeudeuh kanu jadi putra nyaeta Ismail kanggo nyumponan dauhan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedah ngorbankeun putra kakasihna hilang bahara kudugi ka kitu mah teug pamardi nyaritana ngarandeug heula. Pikeun nitenan riuk pamuluna Pak Arnasik kitu deui kapihak Pak Haji Sabana sim kuring berjanten sagemblengna. Yen anjeunna moal dugi ka teu ngersakeun nampi silaturahmi ti salira Pak Arnasik ku jalaran ngarangkepkeun tuang putra sareng putra Pak Haji. Semetinya teug Pak Mardi eureun nyaritana. Aguna mah hayang nyaho heula kumaha katarimana. Nah carita anana teh aya tapakna atawa henteu. Jep sakali ieu mah Pak Arnasik teu daekeun nembal. Manehna kalaka terus tungkul. Bangun anu keur uleng mikir sedeng tumerapna kanu keur pada-pada nyaksian. Ukur kadenge renghabna napas-napas anu semu ditahan-tahan. Menang sajongjongan nya Pak Arnasik nyengkatkeun sirahna tuluy neuteup ka Pak Haji Sabana jeung ka Bu Haji Rahmah. Ebreh ayeuna mah teteupna teh teu dieusi ku ngagedurna sinar nu ngandung amarah. Ret deui ka Nyiwati nu ngeluk tungkul bari panonna cari nakdak. Anu keur diusapan ku Maemeh indungna geus kitu ret ka Pamardi anu masih keneh nangtung. Srek panon Pak Arnasik pateuteup jeung panon Pamardi. Nu karasana ku Pak Arnasik mah asa karasa ngandung daya wibawa. Nepi ka hatena ngadadak, nepi ka hatena ngadak-ngadak layur lir gunung nu tadina kalimpudan ibun. Kasorot ku Sang Surya ngadadak hahalang na Pak Puyar, ngadadak hahalang na Puyar. Tutu merapna ebreh pasemona jadi bear marah mai. Ki Haji okna lirih, tiba heula oge urang teh geus jadi dulur. Atuh ayeuna hayu tali duluran teh urang cangreudkeun deui. Bau Ki Haji barudak teh urang rangkepkeun. Atuh jabat eta hampura agang teh Ki Haji.
Arnasik bari ngeteuyeub nyamperkeun lalaunan. Sartangan gabruk bae manehna ngarangkul ka Pak Haji Sabana. Bari dibarengan ku murubutna Cipanon kaikhlasan jeung kabungah nu taya papadana. Sawangsulna kuring Kang Asik kudu dihampura pisan. Bari kerewek Pak Arnasik ku Pak Haji Sabana ditangkeu. Sarua pada merebes mili. Sabot kitu solongkrong Buah Haji Rahmah nyamperkeun ka Maeme. Gabruk deui silih rangkul bari dibarengan ku inghak na kabunga anu dituturkeun ku paungku-ungkuna Nyiwati jeung Muharom. Sakur anu araya didinya katut para ondangan saurang ge taya nu teu ngarasa kaget gegetun. Dumeh ieu kajadian teh kacida matak ngarasa heran. Onggoh dadina geus ngarasa pada hariwang sok sieun timbul huru-hara. Alhamdulillah, pamardi kontan ngucap puji syukur ka Pangeran Nu Maha Welas Asih. Heug ngareret ka Muharom, ebreh keur manco ka manehanana bari Cipanon cari nakdar. Wakdosna barandos Mitra. Apunten tina samudaya kalebatan sareng kakiranganana. Mugia kusadayana dihapunten. Sareng ngatur nuhun, rewu-rewu nuhun raksa ketiga bingahan anu parantos subscribe, komentar, pilih aya pendapat atanapi sarana kritikna mangga wae ditulis tina kolom komentar. Sareng naon anu mitra kaum dangu anu parantos ngadangukeun kumaha kesana tina dongeng ieu teh mangga ditulis tina kolom komentar. Nuhun oge kasadayana anu parantos ngajempol nanya Indra hatur nuhun kana sadaya pangrojongna. Mung sakitu wae, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya